apa ayeuna teh urang ka dieu teh jadi erek ngawartosan kan nya kumaha tapi gedena kan nya ada urang mangan saukur kolot angkat gitu si abah memakan kolot asli jadi ayeuna teh kaayaan yang lita teh keur di rumah sakit bah di rumah sakit tah keur di rumah sakit kunaha sih biasa kamari kejadian teh yang lita teh katabrak motor di mana nya keur basa ku urang di udag teh eta teh innalillahi kumaha enak kaayaan kumaha jadi ayeuna teh kan akibat kutabrakan eta terjadi kaseepan darah ayeuna kan urang geus nyoba gitu tes darah urang da teu cocok Neng Sinta sami deh teu cocok yang geus pasti da ai abah mah bapak kandungna pasti cocok hayu ayeuna geus abah tujuan gitu tujuan urang ka dieu nya erek eta lah erek nuhunkeun di abah gitu nuhunkeun di abah sugan hayu urang ka ditu cek darah abahnya hayu nya antos atuh ngomong bisi terlambatnya ayo mudah-mudahan cocoknya bah insyaallah pasti cocok mudah-mudahan we darah si abah teh bisa akurnya sih anda kumaha sih ada goreng elita teh tetap anak bapak raki itu Bah. Kumaha, Bah? Bah. Kumaha? alhamdulillah Cocok? alhamdulillah cocok Alhamdulillah ya Allah. ya panginten eta tos sakartenan di transfusikeun nya abah mah entos bade pamitanya da seueur tugas gitu Mohon atur nuhun pisannya Bah ya. Nuhun. Hapunten ieu. Sami-sami Hapunten pisan ieu. Urang teu bisa jadi kolot anu bener gitu. nya entosnya Ah, mangga. Enak saya lah sih. Saya yang eta. Cakai. Sok, ada tuh lah. Kumaha? Ada mendingan. Ayeuna Neng Lita tos euih deui. Kumaha ina rarasana? Neng. Mendingan Pak. Alhamdulillah. Bapak minta hampura nyaritnya gara-gara bapak kamari Lita jadi kecelakaan. Jadi kudu nyakieu. Tapi sakitu nage alhamdulillah. Kamari Lita kehabisan darahnya. Alhamdulillah aya anu redo, aya anu ikhlas. Saha Jadi ai kudu jujur. Lamun Lita hayang terang kenyataan Lita tentang Lita.
Jadi sebenarnya masih abah teh teh bapak kandung Nalita. Abah. Itu putrina Abah. Bener pisan sih. Jadi abah teh bapak kandung Lita. Berarti anu kamari kulita dieu teh Bapak Lita sorangan. Ma cari tanah Pak. Kita bisa diingu si Bapak. Jadi kieu deh. Tapi ayeuna kayak bapak rek Naon Pak eta? ieu samping anu keur pasalita orok dipasikeun ka bapak. Anu diangge kulita teh ieu samping ieu anu di si abah. Mau cari tanah. Kita bisa kieu. Jadi kieu deh. Sobek. Hei. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha itu? Buka. Kenapa? Dia. Nya, pinter dah. Kalabat Pak. Pinter. Abah, Bah. Nggak, cari. sok calik abah. Tos da malami Kumaha. ieu bade da puguh ibuna teu aya da ku abah da kieu kaayaan bisi teu kaurus karunya da direk nitip ka guru pangdidikeun ieu Maksudna si abahna bade ka mana? nya duka. Mangga Pak. Insyaallah kurang dididik jadi jalma anu sukses, amin. Mudah-mudahan. Sok cari abah. Malami Pak. Malami. Nuhun da kumaha ieu aya acukna. Oh, Nyantos gitu we nitip pangatikeun pangdidikeun da kumaha. Tapi omat upami teh tos ageng teu kenging di pasihan uningan ieu putih insyaallah. nyantos gitu we. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Kadieu lah, Bah. Kumaha? Ada ayeuna Pak, abahna bade ka mana? Ya luka pada saat ieu we. Kumaha lamun ayeuna abahna daripada teu aya tujuan gitu. Kumaha pami abahna damel di sekolahan we? Ya, Mau daripada saya tujuan Abah. damel di sekolahan ngarah nya kayak pami si Neng tos ageng kan tiasa pendak tiap dinten gitu. Ya, Bah, kumaha? Tapi kan abah mah tegaduka biasa damel naon. Ya, kanggo eta we bebersih sekolahan atuh. Oh, Da ya. kumargi keur mah ayeuna menuju teu aya sih. Ya. Ya upama gitu mohon mangga bios. Ya. Mulai enjing we tos tiasa damel lah. Langsung masuk ke sekolahan. Ada dong katanya ke Sama sekolah. Tapi kumaha upami abdi sakatenan
ngiring ngarepna di sekolah biasa. Oh nyamun teu naon leuwih alus bang. Da aya sih masna aya. Jadi eta teh keur ngabutuhkeun keur menyengarahkan. Kami sering atas ageng biasa panggil pinten. Ya atuh aya kitu hatur nuhun. Ayeuna mah pada beberes. Mohon. Ngantos kayak anjing tinggal dongkap ke sekolahnya banyak. Pun hatur nuhun. Mohon. Saya nana. Mohon bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, gitu ulit carita nama. Jadi ayeuna ukur samping ieu anu nyesa. Kenang-kenangan basa abah harita masihkeun lita ka bapa. Ayeuna si Abah di mana? Ditayang ke tinggal si Abah. Ditayang kita hampura ke si Abah. Nya ayo kayak ku bapa dijajak. Tapi sanajan bapak lain bapak asli Lita, tetep bapaknya Kalita. Bapak terus nganggap Lita anak bapak sorangan. Ayeuna Lita tong leutik hate. Lita tetep masih anak bapak. Ayo Pak antar Lita ke si Abah. Ditayang kita hampura ke si Abah. Hayu. Ayeuna lamun Lita yang panggil jeung apa kayak bapak dijajak. Ayo Pak, ayeuna Pak. Tapi kumaha kondisi Lita na? Zaman mendingan gitu mah teu naon, nu penting Lita geus enta hampura ke si Abah. Terus ya. Nyantos lamun Lita maksa hayang ayeuna panggil jeung abah, ayo ku bapak dijajak. Cinta bade. Ayo. Mir. Tapi cinta beda ganti saya sekolahnya. Ah, masa. Kita yun we. Yan sini. Mudah-mudahan we sing tereh cager si Neng teh. Aya wah. Aduh. Da kaingetan bae kajen kumaha-kumaha ge anak sorangan. Kajen kalakuan anak kitu ge ka abah da meureun ku teu nyaho, mau nyaho mah moal nya. Kitu teh. Kan saking ku teu nyaho bahwa abah teh anak bapakna.
Sarang si Bapak. Namun Abah, sarang si Bapak nyari tadi awal. Lita mau kawas kia ka Abah. Nih, memang tidak ada apa-apa. Hampura apa? Bagus nambah larikin kasih ini. Lain apa tanya? Lain apa tuh hemat? Tapi apa hayang menjadi anak hirupna bunga sabab kolot mah ningali anak bunga kolot leungsuh itu gitu hampura apaan apaan Gusti Allah Abah. Kunaon Lita dipasahkan ka batur mah. Bayi Lita cicinya Abah. Bayi Lita mana cing Abah kudu kieu mah. Lita geus doraka ka Abah. Benar. Iya kabeh salah apa? Salah apa? Ya, kalau Nok. Memang si Nok teh putra Abah. Ngan pangaku Abah dititipkeun ka Paguru. Abah teh sieun. Sieun tuh bisa ngadidik ngatikna. Da puguh mah hidup maot waktu ngalahirkeun. Jadi Abah teh poekeun kedah kumaha, kedah ka mana. Nya kapaksa Abah nitipkeun hidup teu Paguru. Nok saeutik papatah di Abah. Hirup di alam dunia itu cukup ku harta benda baik. Ya tak kepikiran ke Abah sebenarnya. Sabab hiji waktu orang bakal pinanggih jeung poe akhir. Ngandung harti poe panungtung maot pingaraneunana. Naon anu rek dicanda ku urang? Naon anu bakal jadi bakal urang ke? Lintang ti amal perbuatan urang. Amal hade buah hade, amal goreng buah goreng. Sing inget tah kuhal sakitu Abah teh sieun teu bisa ngadidik, sieun teu bisa ngatik ka hidup. Nya Abah teh mercayakeun ka Paguru. Sok sanajan di asuhna ku Paguru tapi tetep hate leutik mah ngaku yang hidup teh putri Abah. Kolot mana anu hayang ningali budakna sangsara, nu hayang ningali budakna tunggara. Nyaku kituna Abah nitipkeun hidup ka Paguru. Lain teu nyaah, leuwih-leuwih di nyaah. Tos cu putri Abah ayeuna mah hidup geus nyaho yen Abah teh bapa hidup anu asli. Tah sakieu kabuktianana bapa hidup mah hampura Paguru. Ya cek paribasana sakumaha bunina oge nyumputkeun pais tarasi pasti kaambeu bauna. Nya ayeuna kabuktian sok sanajan si Nok dibuni-buni eueuh hiji jalma oge anu nganyahoankeun bahwa si Nok teh anak bapa da meureun geus waktuna.
Nyain mah kieu bae. Eta mah teu langkung si Eno bade di mana. Bade di apa mangga ngan ai apa mah da cicingna oge di mes sakola. Da puguh teu gaduh tempat. Pan abah mah uning aku nok ge heurepakeun pungsak bahan liuk eueuh ragap teu aya. Dahar ge ladang korek-korek cok. Ya. Ina ditanya posisi dan terserah kita masih lita hari bapak mah mangga pilih ayeuna mah hayang sasarangan mangga moal ngalarang Ngantos enak. Kampung saya uang kabumi wae. Da ieu masih katinggalin teh acan sehat. Das dok ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGK Bercerita mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak global yang mana telah memberikan izin dan telah memberikan support yang begitu bagus kepada kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, SMK Global lah tujuan yang paling bagus. SMK Global Bisa!